Gening teu karaos para mitra dongeng terasnya tos sebagian ke-50 para wargi ya si Gombrang kamangga nyangakeun mugi-mugi para mitra tiasa njugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya ti Mang Jaya Official ngaturkeun nuhun kalian atas nami admin sareng kru sadaya ti Mang Jaya Official Mang Jaya ngaturkeun nuhun margi moal tiasa dipidamel ku nyalira para mitra. Mangga nyangakeun para mitra karangan Dede Rukmana judulna si Gombrang. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna si Gombrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-50. Si Gombrang barang ngabandungan galaga teu beres. Dirina kiwari kudu mampuh pikeun ngarubuhkeun opat lawana. Tapi barang si Gombrang rek cengkat teu kanyahoan durug-dug leungeun si Gombrang aya nu ngabedol horeng ku nu saurang. Yih, mun teu ngahihileudan kabogoh dunungan dewek euy. Sia teh geus bosen hirup aya modar deuleu. Keur siga pegang regeng jiga congcorang mulus teh sia. Cek si Aleh bari ngagusur awak si Gombrang. Ari si Gombrang ngingetkeun kana kasalamatan ningrum tur nulungan ku Bu Yahya. Nya akhirna si Gombrang ngayakeun tindakan di luar sangkaan si Aleh. Aduh, hampura lur mun teu kinten-kinten ngagusur batur teh. Cenapokna bari langsung ngepretkeun dampaleungeun. Harita para mitra sadaya kudu geus dieusi ku jurus tapak geni sakti. Hiu, celebet kolowong si Aleh ngowong kawas anjing di babuk buntut. Sapada harita pipi kenca si Aleh harita teh para kulitna rada nyenglet bari jeung ngagempeng siga kaduruk. Si Aleh barang nyaho musuhna lain bantrak-bantrakeun, lain pagawean memesa sarap dina ngoni ngalawana, tur pipi karasa perih jeung panas, akhirna leungit rasa kawani. Timur rasa hanyakal geus pipilueun kana urusan Kardanu, pamustungan leungit kawani timbul kasieun tina sieun tuluy mabur, si Aleh lumpat kana galengan sawah, samalah remen ti bebeut baturna nu duaan satu tas mergasa jeung nalian ku Bu Yahya jeung Maswati. Langsung ting jorelat muru kaluar nu maksud rek ngaraponan si Gombrang, tapi nya kitu barang lol. Hiuk jurus si Gombrang awahing ku gancang jeung cepet, geus teu bisa dibendung ku maranehanana. Ngajelebet kepretan leungeun si Gombrang ka masing-masing lawan. Atuh para mitra dua kali kepretan leungeun si Gombrang geus nyayang kana pipi lawan. Puguh we, nasib manehna sarua jeung Aleh pipi pada gempeng lir ibarat kena kuseuneu duanana ngagaroak duanana sarwak. Aduh, ampun cenah. Ampun hayang ditamah deui lur. Cik atuh ai kana riributan teh meuni totoroso. Sakira can ngundup jeung elmuna mah sakira can kaigaan mah atuh. Ulah waka hayang gelut ye badaya anggur mah silih geuing. Cik atuh loba keneh wano sasejen ge lain uing boboh ka eta wanoja ari kudu diterangkeun uing teh geus boga pamajikan malah geus boga budak cek si Gombrang. Lu ampunon rumos lepat lu dipaksa sareng deui sun abdi duaan teh nyata bade gana sun. Geus rek kumaha maneh duaan rek nuruskeun karep melaan nu salah atawa rek babalik pikir bade wangsul nu cek eta jalma nu duaan. Geus teu untupan bari teu ngingetkeun ka Kardanu nu masih keneh mamaksa ningrum dihareupeun ku Bu Yahya. Jalma duaan kebat lumpat bari teu boleh atuh pipina ngagempeng nu karasa perih jeung panas. Si Gombrang tuluy ka jero barang ret si Gombrang gogodeg nempo lampah saurang lalaki mamaksa wanoja tur dihareupeun lanceuk-lanceukna. Ih, gehel sia malah lampahan kawas sato euy. Anjing itu kitu-kitu euy aya ka era sia bedul. Mamaksa kitu amuing abong nangarakeun ka teu mampuhan diri sia mah yuh nya ai sato leuwih ti sato anjing awas yeuh cek si Gombrang sakilat newak punu Kardanu sanggeus ditewak terus ditongtak ari Kardanu ngarasa dirina aya nu ngaganggu pudig-dig nafsu bari ngabadugeun siku kana awak si Gombrang. Dah mondok ieu setan lepaskeun ieu setan lepaskeun. Hiuk duk cangkeng si Gombrang benang di siku nepi ka si Gombrang leupas pitinganana. Aduh, gehel da bisaan euy. Aduh, nu ieu usik ieu kena kelek aduh aing mah heueuh.
kontan disada cenah lak ayo juga eta jibrut kena kana beuteung aduh teung cenah lamun ieu nya cenah kena tongonggong cenah untung teu kena pabinihan mun kena tetangga ping-ping mah teh disada ceuk kumanya watulukeun era loba ngecabrak sia setan bebekeun sia bibir teh ku aing ha sok sia ceuk Cardano ai kope bisa maju ngabebekeun bibir ayo manisina nanahaun lur Wandong somong dari sia tanpa gempuran si Cardano ya cat Cardano tetela lain jajaka kosong bolostrong manehna boga angkehan kungsi guguru dina ulin silat kungsi cenah ngulik ilmu kadugalan mana wani ngajorag oge dirina geus nguntup kana pibalukarinana tapi nya eta atuh ukuran Cardano mah lain pitandingan si Gomrang beda kelas beda tingkatan namun digalikeun dibanding-bandingkeun meureun kelasna ge beda 7 tikel mah ku sakali kepret ge Cardano ngoceak bari langsung manehna rubuh aduh awas sampura euy aduh punten we ieu mah nya sakali deui ye cepet kepretan leungeun si Gomrang geus nyayang dina pipi Cardano harita ngagoak awakna rubuh waduh kedemut Cardano rubuh barang Cardano rek ngorejat hudang corelat peuteung Cardano langsung ditincak ku suku si Gomrang puguh we para mitra Cardano seueul jeung nyeri aduh ampun esotkeun aduh bebet ampun Cardano tetela leungit ajen kawanina anu tadina kasebut siga nu heueuh lalaki langit lalanang jagat teh dina seuseuna mah bet ngaplek cenah para wargi eueuh kawani geus dijejak ku si Gomrang ih kuing mah kan dilepaskeun maneh Danu sia moal pahili jeung Dano kitu heueuh sok sia lah aing pahili jeung Dagos aduh rasakeun ye rek kumaha geus kieu deuleu nya mending gaang diasupkeun kana bujur sia tuh atawa kana ceuy sok aing mah uing minta dipangawikeun lagu pucung sia deuleu cek si Gomrang tetela kalang heureuyan heula aduh ampun ulah dia asupan gaang ampun leuwih ade kuring mah rek maksakeun ka hayang tapi teu bisa lagu pucung mah kuring mah aduh ampun lagu nu sejen we aduh ulah dia asupan gaang sabuk kuring geus boga kabogoh antukna Cardano terus terang tuh maneh mah terus terang geus boga kabogo madak naon hiji we nulis sia ulah yang loba-loba teuing meni siga nu rek naon teh ditaker pisan mending ngaborong sing loba-loba teuing kaos rek dikawin jeung ka paraban sieun kena rek di paraban huut sia teh awas sia lamun maneh kumaha ngaganggu ka nyiring rum tur ngakalakeun ka kulawarga kuyah ya alamat panon sia dicokel sia ku aing pinahkeun da panon kana bujur mun kitu geus teu boga kabogoh atuh masih ngrek nanyaan ge teu naon sia ai lengoh mah kakara ya geus boga kabogoh hayang keneh ka panu jalian dasar mata karanyang siling mah batur ge kudu kabagian atuh lur ieu bah hayang loba-loba teuing tong hawak sorangan atuh euy ye bisi pajar uing aku angga sabarna uing mah euy geus boga pamajikan mun kudu diterangkeun mah samalah sakedeung deui uing bakal jadi bapak euy sok sia wayahna lah nyanyi heula sia mun hayang dilepaskeun pongan atuh ngahina sia ka batur nu aya di jero saung deuleu pokona mah ye pupuh marane tuh gitu kalakuanana disiksa segala wani-wani sia kawas sato we lanceuk di talian adi rek dipaksa mun uing kabeh lapur meureun aduh sok ayeuna mah sia kumaha gampang mere hampura mah tapi pulangkeun heula ye ka bibiranggan kubu jeung Ambuwati katut nyi Mas Ningrum ku sia geus diruksak deuleu aduh tobat kuring mah sakali-kali deui rumaha geus salah tincak ngagugu panjak nafsu nah kuring rek eling kajian rek terus jeung nu ti heula we kuring mah nyan rek eling na ti ayeuna ka hareup mah ungah ngomong ti ayeuna ka hareup ungah monong ti ayeuna ka hareup bari eueuh eling-elingna sia mah cing atuh euy sileng teh da sileng teh jalma mun lain jalma hese di warahna nu lain jalma ge bisa diwarah geuning model sato bisa diwarah nah isia atuh kabina-bina teuing tapi hade tujuan euy tapi kudu bener ye jeung balegnya ulah ngasukur omong dina bibir bungkul pas salia jeung hate aduh ulah hareupeun jiga nu heueuh tukangeun gegermet nu macak ye pikeun apa ya pokona namanya
mercayakeun kana teh uing wayahna uing men tadi pangawihkeun. Aduh kumaha atunya lah. Itu bisa ngawi mah kuring teh. Komo atuh lah nya teu bisa pokona mah. Nya moal bisa sia itu diajar mah. Sok atuh lagu naon pokona mah poe sia we pokona mah. Cek si Gomrang keukeuh hayang nyiksa ka si Kardano. Lagu eta lagu naon? Lagu naon teh nya lah uing mah teu bisa lah. Pernah baheula ka imah kuring nu datang ti bangsa deungeun. Manehna pernah ieu ngalagu kuring apal keneh. Cek Kardano. Nu memang waktu nu geus kaliwat. Kalemurna pernah aya bangsa deungeun anu harita teh erek bubuara di wewengkon Tatarsuna. Sok ngawih lagu naon kumaha sia pokona mah asal ngawih we. Sok ieu heula cek si Gomrang Palamitra. Atuh ngalepaskeun tincakanana. Kardano terus diu ku sabab sieun si Gomrang kapaksa manehna ngawih lagu bangsa deungeun sakainget. And the boy. Nah, naon si and the boy segitu. Ih, kuy lagu bangsa deungeun da kitu ngomongna baheula. Ih, si badul sia. Dan heueuh we. Ai gua kakarayang seuri. And the boy segala. Nu bener sia nyanyina. Mun lagu Sunda kumaha? Aku masih cek aing lagu Sunda rek lagu nanaon, rek lagu Cinggarong teh naon. Aduh, lagu ieu tulahnya. Lagu ieu non teh Polostomo we. Polostomo. Nah atuh para mitra sadaya. Barang harita si Gomrang marentahkeun ka Kardano rek lagu Polostomo ana huleng teh para wargi. Si Kardano kalah ka ngahuleng. Para wargi sadaya. Barang si Kardano ngahuleng atuh tuluy si Gomrang nyarita ari ilain kana huleng kitu pancia tidak nyanyi Polostomo berulis ya. Aduh jenenge ada punggu kuring Polostomo teh ngahuleng si polos laguna teh kitu teh we da Polostomo kada ngahuleng bari nangeuy gado. Ih si badul sia aing aya wae ngaheureuyan ka aing hayang dibekok ku aing. Ampun oh, geus aya saing dihampura sia. Duh, hatur nuhun. Lain tongaka deuleu, tongaka ngeunah seuri, tongaka seuri sia dihampura ku aing. Ngerek dibebaskeun ku aing ayeuna, aing rek nanya. Sia tadi ngomong ka aing. Yen ye si lain teh nya. Ku aing kadenge tadi teh cenah di imah lain teh aya bangsa-bangsa asing kitu. Eta nya si lain kungsi kitu ngobrol jeung bangsa asing. Atawa kungsi ngabanon teh ngarti kana bahasa asing teh. Wah, tak atuh kuring mah da. Santeuna ge kuring mah kunci atuh ngobrol jeung urang Inggris. Bahasa naon teh? Babaturanna datang tau aya Inggris. Ngobrol jeung manehna, kuring ngatakan nyakian ngaromong Inggris atuh. Tah nu ngomong Inggris. Babaturanna jeung manehna ai lain. Kuring mah ngalikeun we teh ngarti. Paduh sia. Sok aya wae. Tapi aya ketang anu ngartina saeutik tah. Bahasa harita teh cing kumaha mengarti. Si Gomrang nanyakeun si ganu heueuh. Atuh para mitra sadaya. Si Kardano tuluy ngajawab kieu. Dileng I go. And what you leng you? Naon hartina teh? Cek si Gomrang nanyakeun ti hartieunana. Sakumaha nu dicaritakeun ku Kardano tadi. Dileng I go teh. Nanya ke teh kieu dilengkong aya wayang golek cenah kitu. Si badua dia sudah jiga nuhun babari bahasa Inggris teh nya. Mata kuring mata ka Inggris tah. Jadi babari jadi matak lamun saderek bade ka Inggris bareng ge kuring si Kardano. Ain tadi dia what you leng you naon? What you leng you mah artina kawat payu kaleng payu. Si badua ngaheuleuyan ka uing. Cenah ngaheuleuyan eta mah kitu da bahasa Inggris teh ngomongna. Guys ya. Aing mah aya wa gehel sia aduh. Aing mah balik sia ditu. Pogo sia jadi hayang seuri aing. Aduh. Awas sia mun isuk pageto sia wani-wani ngaganggu ka sakabeh kulawarga gan kuyah ya. Sia ku aing diobrot sanajan lumpat ka lak-lakan naga ge sia. Diobrot sia ku aing deuleu ngarti. Ngarti mama. Kardano terus humarurung ngararasakeun ka nyeri nu terus nyaliara. Geus kitu maleos Kardano balik ngincin. Mawa hate nu hanyelu nu geus milampah teu hade. Si Gomrang tuluy ka jero barang ret kaningrum keur harita teh para mitra nginghak we ceuri. Teu kumaha nyi Mas?
Itu kan isinya tukang Yahya surang hawatos anjeunna di talian. Si Gomrang harita para wargi asa diingetan. Gentak mudaran tali anu nalian dua leungeun kubu Yahya. Sanggeus bebas mah kubu Yahya katut Nyimaswati sarengkat. Nyimaswati ngarangkul ka Ningrum. Nyai salamet Nyimas tadi kukumaha. Teu mung isin we. Salamet geus pirang-pirang bagja kumaha atuh geus kieu lalampahan urang ka kubu. Ya urang mulang we dan ujahat geus kalabur. Ceuk pangrasa akang mah teu jahat teh moal wani deui. Kumaha atuh nya Jang Gomrang? Aduh, hapunten we. Moal tiasa jajab kapaksa bade nyerangkeun ti kaanggangan we ti dieu sumun. Bade ngaduakeun mugi-mugi sun gan kubu aya dina kasalamatan kitu. Ceuk si Gomrang tegas ka kubu Yahya. Nya kajeun kitu hade atuh yeuh Nyimas Ningrum urang barali ke bising kaburu sore. Mangga atuh Kang, jawab Nyimaswati jeung Ningrum. Sanggeus sasalaman jeung si Gomrang kubu Yahya jeung sakabehna tuluy mulang. Bari Ningrum mah remen ngareretan ka tukang. Bari hate asa honcewang tinggalin di eta saung milu cicing jeung si Gomrang. Sedang si Gomrang harita para mitra. Satungtung kubu Yahya masih temong masih Gomrang can waka mulang. Nya satu tas pihak kubu Yahya jeung sakabeh teu kaciri. Si Gomrang tuluy ngeureuyeuh nuluskeun lalampahanana ngajugjug ka lemur duku. Lempangna si Gomrang tuluy maju ka betankeun. Barang simpang deui beak pasawahan nu tadi leok mengkol ka jalan jajahan anu berasna ka pasir dudukuy anu engkena anyong kalemur naringul saterusna kebat kalemur duku. Urang ngaguar di tempat tidur bala nyaeta di lemur bubula. Waktu tuluy maju poe tuluy nyerelek mangsa terus ngarayap. Init poe dathatnya datang minggu, beak minggu datang bulan. Beak bulan ganti tahun, tahun ka tahun tuluy silih ganti. Kekarasa kulajuna waktu. Anak Saripuspa kiwari geus ngajanggelek jadi rumaja sedengkeun Saripuspa nyata indungna. Umurna beuki namahan pon kitu deui dan ini. Saripuspa nu kiwari geus tengah tuwuh. Ngabandungan sikep anakna estuning beda tabeat dirina katut nu jadi bapana. Hiji mangsa Saripuspa keur dariuk ngareneng jeung saurang wanoja nu umurna kakara nincak welasan tahunnya kurang leuwih 12 tahun. Bari ngusapan sira anakna nu lah Puspita, pok Saripuspa kedah carita. Puspita mate ngarasa bunga ku ayana hidup. Estuning singer jeung daekan ditamah ku calaka. Nganya eta omat mun ulin tong kamalinaan di siloba jalma nu teu bener. Kitu caritaan Saripuspa. Dina ngoning mapatahan kanu jadi anakna Puspita nempas pokna teh. Moal atuh mah pedawe kamari mah da resep nempo cai talaga janten abdi kamalinaan. Ceuk Puspita bari ngalenean kanu jadi indung. Harita tidur bala akina nyampeurkeun anu ayeuna mah para wargi geus kaceulak kolotna. Sok sanajan umur can kolot-kolot teuing tapi katingalina geus jiga kolot. Tuluy tidur bala milu nyarita. Ari ceuk aki mah geus mun ulin ton ka cai talaga. Ising aya sanekala ke deui. Naon sanekala teh ki? Sanekala teh makhluk nu sok resep ka awewe pantaran hidup. Nu mata kudu sieun ka sanekala teh kitu. Asal urangna we kitu nyieun kagorengan, ka batur, tempat Puspita. Nyimas, hari di papatahan kungki teh sok nempas-nempas wae dasar si Binda. Ya mun kadengieun aku bapak hidup tada teuing yang amakna. Sok komo aya kabedakeun hidup puin kaleuweung alas kobal. Eta teh ulah loba sato garala kitu. Mana Puspita mah tara sareng tara amang kaleuweung eta ki, paling-palingnya ka palih dieuna. Puspita jiga nu reuwas. Nya eta teh ulah mangka muncul bapak hidup nyahoeun. Moal teu beurum nyarekan geura. Nya Puspita ari kahayang mama geus we. Ulin tadi dieu ulah jauh-jauh teuing dalega reka kebon, reka sawah di dieu oge. Ngatung teh mah moal bade ka kebon we cenah. Ari abah iraha ka dieu mah. Puting teh ge moal ge mulang geura da geus lila atuh. Teu ka dieu atuh.
Bapak hidup teh dari Puspa terus ngahuleng lir anu nyimpleng salakina kiwari aya di mana. Ngeros mak, saurna abah teh jawara pilih tanding, sami lari lawana mak. Lain jawara deui geulis anaking malah meh satatar suna maka bege taralu ka abah hidup mak tuh. Dari Puspa ngagulkeun anu jadi bapak anu jadi bapak Napuspita. Itu tuh bagus namanya pemileres itu teh ika mah yang jadi jawara wanoja sudah dilatih heula ku abah mak kudu geulis malah mah hidup teh kudu bisa ngabela abah hidup malah apa abah hidup teh boga musuh anu nalah si Gomrang itu kan abah teh kagungan musuh katelah si Gomrang mak nah terus tepung antawi si Gomrang jeung abah kitu uguh we geulis anaking abah hidup teh kungsi ribut adi jiwa jeung si Gomrang malah si Gomrang nu eleh nepi ka kiwari si Gomrang terus neteuli apaan engki ge teh pernah carung jeung si Gomrang teh anyaki nanya eta salah saurang anu lompat si Durbala anu lompatna musuh kecil terus kita neuteup ka anak ka akina nah eta harita mah engki teh keur kaserang panyakit enjok kabak engki teh lompat sabab eta sudah saat itu terencok hari teh jadi kuat ngelawan si Gomrang gitu tidur bala kurang kirim ngajawab ka Puspita majarkeun cenah keur encok tuna heula pihak Durbala kiwari tuturkeun lampah si Bogel nu poe eta keur aya di tempat nyumputna nyata di alas sebanteng karangkeng si Bogel jadug ngabanteng karangkeng poe eta keur gunem catur jeung sakabeh anak buahna kadenge si Bogel kedah carita Jadra, cewek kiwari geus ngadenge beja euy. Yen si Gomrang cenah geus aya di lemburna deui. Kusabab kitu Aradika kudu siap siaga pikeun ngajegal jiwa si Gomrang. Pokona si Gomrang kudu dilampuskeun nyawana. Ulah sina hirup di alam dunya deui. Uguh we atuh si Gomrang memang kudu dipus ieu musnahkeun. Pokona mah lantaran nya saeta pisan jadi cucuk rungkang pikeun urang. Dina perkara naon teh iya non teh dulungan rek nyicingan imah di lembur duku eta pisan jadi pemikir dewek Jandra ngan satungtung si Gomrang katuturunanana masih kene harirup moal teu bakal jadi cucuk pikeun urang nyicingan eta imah tur miara lahan jeung kebon nuku dewek baheula sok dipake moro malah kawilang sageunahna mun si Jabur anu geus modar nyaritakeun yen lahan jeung imah lain boga ki Jaladri tapi boga ki Dempak asa kungeuna pikeun si Bogel satungtung gobang sakti mustika raja aya kene di leungeun dewek moal cicing tetep imah jeung sakabeh lahan wae di lembur duku hak mutlak ceklan dewek warisan ti Ki Jaladri bapa dewek tah ku ayeuna kitu pikeun supaya dewek hasil nyicingan eta gogobrog moal nyare kikieuan wae tuluy karunya jeung ka anak pamajikan euy eueuh deui cara lintang ti sakabeh turunan si Gomrang ti si Gomrang kudu modar ku leungeun si Bogel kudu modar eueuh deui aturan jeung cara lian samalah dewek rek yang di mana dewek bener-bener teu mampu ngimbangan eta ilmu si Gomrang tur tambah gantarang sarua teu mampu leuwih hade dewek rek minta bantuan ka bangsa siluman nu aya di Gunung Barong Karedong tadi eta gunung aya tempat pamuhitan boh menta kasakten boh menta perkara di adunya malah mun menta kasiluman tetela siluman ngebantu ka dewek moal sungkan kajeun masarahkeun nu jadi anak malah jadi pamajikan pikeun dikawin ku eta siluman siluman Barong Karedong nu aya di puncak Gunung Barong jadi anak kitu mah dewek boga minantu siluman pan hebat si Bogel mangsa nyaritakeun ngeunaan si Gomrang jadi lamun kitu mah atuh rek bener geus teter jajaten ku si Gomrang rek minta turun ka bangsa siluman mah nungkena baris dicawiskeun ka si Barong Karedong nya eta anu geulis Puspita teh di jalan deuleu pikeun ngancurkeun kakuatan si Gomrang yang sakabehna iwati kudu minta bantuan ka bangsa lelembat lembut nyata siluman di Barong Karedong deuleu aduh atuh lamun nilih kana kamampuhan si Gomrang jelas esana pun
atuh iya sanapun salira ku sabab kitu atuh eta caritaan tong dituluykeun. Eta karunya atuh ka Nyi Puspita sagitu geulisna dipasrahkeun ka siluman. Tatu kurang jajaka anu umurna ngora tur mapakan kana ilmu nu luhur. Da kitu pamangi kuring mah tuh eta ge sugan we tuh kapikir kitu. Para wargi sadaya. Ki Jantra memang jadi tangan kanan si Bogel. Harita teh mere usul kanu jadi dunungan nginaan nu jadi anakna si Bogel anu katelah Puspita ulah nepi ka dikawinkeun ka bangsa siluman. Para wargi sadaya, harita si Bogel di bejaan ku Ki Jantra malah tuluy ngajawab, "Teu bisa. Teu bisa tetep kudu kitu ari sabab ilmu jelema bisa robah. Sedang itu mah goib, teu bisa ditempo ku panon biasa. Maneh bieu nyebutkeun yen si Gomrang aya sahanapun dewek ilmuna, eta memang jelas euy. Jelas sanajan si Gomrang kiwari geus namahan ilmu, tapi moal mempan di sanghareupan ku si Gobang Sakti Mustika Raja. Bener teu? Jawab." Cuma tak si Bogel mah kitu. Samalah atuh da moal kungsi ku ratusan jurus. Ku belasan jurus ge si Gomrang bakal daku atuh salira teh atuh si Bogel eueuh duana. Jelas bener euy. Memang kitu, tapi si maneh butuhkeun beli bako kok tah sabatana. Aduh hatur nuhun. Aduh si Bogel aduh. Memang leres atuh. Menuju kempes menuju kosong ye saku ye. Menuju kanker sun kantong kering. Cek si Jantra gentak nyokot duit pamere si Bogel harita. Ari si Gorok katut juminta barang ret nempo baturna dibere duit, gentak si juminta milu nyarita. Tugan, naon sia minta? Jugan suruh abdi mah. Eta nu si Gomrang teh moal kungsi 2 jurus, cacakan ku polotot ge si Gomrang mah. Moal teu namru, lantaran soak atuh. Wah, soca salira teh nyidam sidar pangabaran. Kana pasti juminta. Pasti si Bogel saurang jalma luhur ajeuna euy. Tapi hanyaka duit geus beak dibikeun ka si Jantra. Sawios tugan. Ai teu peryogi atos abdi mah suung eta we bako tos kosong sun. Duitna kosong sareng bako teu boga aing teh. Lain nyawa sorangan sia. Salila si Bogel tara udun bako deuleu. Cek si Bogel. Antukna juminta ngege curug jero hate juminta nyarita kieu. Can puguh sia tong bro ku sajurus muntu. Wah pengheulan modal sia teh. Nah. Si Gorok kakararek ngab kaburu ditempas manten. Rek minta duit sarua sia teh. Eueuh geus dibikeun ka si Jantra. Sok bagi tilu ya barangnya. Palentas si Bogel. Atuh lampur harita juminta jeung si Korok teu kabagian persenan. Teu lila si Jantra kedah tumanya. Kieu Ki Bogel. Iraha urang rek kalembur bedukuh teh. Pokona mah yeuh leuwih gancang leuwih alus. Leuwih hebat malah tangtu si Gomrang aya di eta lembur sakalian urang luluh we. Memang bener Jantra euy. Leuwih gancang leuwih hade. Bakal leuwih alus ngan kumaha cara ieu jeung katangtuan. Najorag langsung wae kitu. Ka imahna atawa kumaha sing dewek minta keterangan. Hanyakal naon? Hanyakal waktuna seep kan? Waduh.